Satu kata buat acara ini. Satu kata. Satu kata. Halo sahabat Kinang Project, ketemu lagi jeung urangnya Ahmad. Nyaho teh Ahmad tah. Pokona mah maraneh lamun geus nyaranaho ngaran urang Ahmad, pasti maneh geus pernah nonton YouTube. Tah, nonton YouTube tina channel YouTube Kinang Project. Lamun teu nyaho tah ieu bajuna tah. Ieu bajuna. Yeung ke lamun maraneh geus ngabantuan urang supaya menang 1000 subscribe, urang insyaallah arek diberi baju bukan mah mudah-mudahan we doakeun nya geus 1000 subscribe mata kan ayeuna sok bantuan heula subscribe karena subscribe itu gratis bro. Jadi tong poho like, comment dan share supaya channel YouTube Kinang Project leuwih arapaleun batur. Oke, langsung aja ke pembahasan. Kamari teh urang nyen video ieu beda jeung video-video nu kamari. Urang kamari coba nyen video vlog mengenai acara PLPJ nyaeta Patepang Leuweung Pak Amprok Jonghok. Acara ieu diselenggarakeun ku barudak Vespa boh ti mana wae daratang keur papangih jeung dulurna tah gitu. Urang kamari nyen video vlog henteu sorangan sih sebenarnya urang duaan jeung babaturan urang anu anyar balik ti kota. Jadi kieu kamari urang sempat bertanya-tanya nya jeung si Jenil mengenai acara PLPJ ieu ka para skuteris anu daratang. Nya eta teh sabenerna skuteris anu daratang teh lain skuteris anu di daerah Pajampangan hungkul. Nya eta urang kamari sempat nanya-nanya skuteris anu jauh ayana ti Sukabumi, Parung Kuda, Palabuhan, Banten, Jakarta oge aya. Tapi sempat urang nanya ka urang mana Aceh kamari urang sempat nanya-nanya ti Aceh oge datang cenah sempat untuk memeriahkan acara PLPJ ieu anu ka-7 kieu tah 7 lah peri. Nah, urang kamari sempat bertanya-tanya wah pokona mah jeung anu buukna pokona gimbal kieu tah apal tuh pokona mah pasti nyaranaon lah budak reggae kumaha. Pas peutingna acara musikna wah pokona mah mantap musikna mah luar biasa pokona musik anu dengan reggae. Eta apal meureun lagu reggae kumaha tah dina lagu reggae eta teh meureunan wah bintang tamuna wah ampun deh Eka sumpah eta harita resep bintang tamuna pokona pas sama anu gitarisna budak leutik eta jago kana gitarna. Tapi urang teh sempet nge-vlog tapi urang aya videona. Pokona kumaha videona maraneh pasti penasaran. Tapi samemeh nonton ieu mending heula tekan heula tombol subscribe channel YouTube Kinang Project. Jeung ditong pohonya like, comment dan share supaya channel Kinang Project leuwih meluas. Aktifkeun loncengna ameh maneh teu katinggalieun setiap upload. Oke. Saksikan dan lihat videonya. Halo sahabat Kinang Project, ketemu lagi di urangnya Ahmad. Jadi ayeuna urang di dieu arek nyieun video vlog mengenai kegiatan acara naon Mang? PLPJ. Panjanganna naon? Pak Amprok Jonghok. PLPJ Pak Amprok Laung. Patepang Leuweung Pak Amprok Jonghok. Tah pokona mah eta anu letakna di Muara Kesik Uruk Kecamatan Tegalbuleud. Di dieu skuteris anu di mana bae pasti daratang. Na video ayeuna urang lain saukur beda lah intina mah jeung video-video nu katukang. Ayeuna urang ek ngavlog acara non ieu teh anu PLPJ. Kumaha keseruan. Poho deui urang. Di dieu urang teu sorangan nya. Di dieu urang anyar pangih jeung babaturan heupeul anu balik di kota. Manehna YouTuber, teuing YouTuber teuing naon kana mah ke YouTube tah. Pokona mah nya si ieu ngaranna teh si Jenil. Amun teu salah bener teh Mang? Ya sering dipanggil eta. Nah, pokoknya mah gitu nya. Jadi kadang-kadang Kevin. Kevin. Jadi pokoknya mah kumaha keseruan urang duaan tuturkeun. Bener teh men? Kameramen? Ah gitu.
Pokoknya ayo tuturkan ya. Ini tadi orang pabaleo teh orang baca ya nah PLPJ teh nyaeta lain jongkok wa jongkok nah jadi nu bener ya tah patepang lawung pamprok jongol tah ieu jonghok jonghok nah ieu pokona mah skuteris anu aya di Sukabumi tah ieu loba aya Vespa teh orang sebelah dia lah tuh si asik sebelah dia lah naon ieu versi berantakan sindrom soang baca we sorangan beurna sot baca sorangan tah dia oke di dia aya supa tanya tah supa penurna tuh Rones SKC wah loba pokona mah tah ieu skuteris komunitas pas eta skuteris anu aya di Sukabumi pokona mah mudah-mudahan we ya acarana berjalan dengan lancar bener teh Mang anu diharapkeun mah eta bisa mah kurang ge ngesila atau kata kalmur loba perubahan di lemur kurang tingali anu lainna yuk ayo motor nyobain yuk numpak yuk alus motorna bagus ini nanti unik beja lah enggak cetak tadinya lebugana mana ya ngambek mah teh pada numpang di kota teh ya gocek dieu kage turun dulu mana yang mau nah jadi keula ayeuna naon dia eta geus video nah jadi ieu salah sahiji skuteris unik skuteris ieu mah atuh Vespa Vespa anu unik anu kakare kurang ilmu ieu aya saungan oge ieu sigana bisa didieukeun di luar conat lah conat bana ge ieu sabaraha hiji nya mun dihitungkeun anjir reject pokona mah wa ieu tingali ulah tingali ieu mesinna aya di dieu mesinna mah ngan hiji jokna kan bantal tingali jok mantap pokona mah keren kreatif pokona mah gabung jeung budak skuter mah bener sih gana mah asiknya asik silaturahmi jadi batas sih maksudnya naon bahasa Sundana teh sih kuat lah gitu ke persaudaraan gitu antar Vespana pokona mah teu ningali Vespa alus goreng nu penting mah hiji saudara gitu mesin kanan lamun cek budak Vespa teh mah gitu adi abi mah da kurang apa gitu yo bensina meureun tah yo aku aja bensin aduh yo bensin ting cengin meureun amun lah desa ini yo naon yo naon roket nosna meureun bagus nos pokona mah yo hebat we urang nengan nu lain dia apa kumaha ye urang nengan yo oke lah yo oper dina aing teu ngarti kuleungeun siga namanya jiga mobil ai gasna kumaha ye gas ieu mana wa tinggal lah bawaan pokoknya mah tanyakan ya kalau ngerti oke orang tanya-tanya anu ahli di bidangna lah yuk oke jadi ayeuna urang arek tanya-tanya sekretaris anu aya hadirnya di acara PLPJ yuk kumaha keseruan yuk punten Kang saya sakimu nanti komentar assalamualaikum waalaikumsalam lain punten ya pisannya ai amang dia di mana wae gitu hadir ya terutama ya nu hadir di skuteris mana ya eta mah payuna gaya di mana mah Kabupaten Sukabumi berarti Sukabumi ya Kabupaten Sukabumi Utara eta ieu payun eta aya oge rekan ieu teh di saat
buat JPC. JPC. Oh, mana wae? JPC VIP. VIP. Mana cung kandanganna VIP mana VIP? SKG itu ngomong SKG. SKG juga. Masih banyak tamu-tamu yang lainnya masih di perjalanan dari Sabang sampai dari Sabang Merauke. Siap benalu. Jadi amang nanti geus lila ikut karena grup skuteris. Lila sih itu kan tahun-tahun. Lahir. Soalnya diajar dari sejak dini gitu. Oh, jadi hiji pesta banyak saudara Nah, gitu ya. intinya itu silaturahmi tanpa batas. Nah, jadi iya nanti Perbedaan. kunaon masang memilih terjun ke Vespa gitu kan motor-motor anu klasik teh selain Vespa seurnya. Iya, Kunaon memilih Vespa gitu. karena Vespa Banyak udah ketegangannya. ada sejarahnya dari dulu. Ya, Berbeda sama motor-motor lainnya lah. udah ter itu sama warga sampai udah pada tahu lah solidaritasnya seperti apa. Jadi kekompakannya itu ya, teh kekompakannya itu lebih kuatnya. lebih kuat kalau di Vespa. Siap, Mang. coba lu kemetik mana di mungkin mah bareng-bareng oke diantepkeun Satu kata untuk acara ini, Mang. Mantap. Orang bisa kenal tanya-tanya orang. Jajan lah. Bener, Kang. Ya. Yuk, ayo. Oh, calik siap. Terusan ya, punten ya. Ah. Senang, Sa? Budiman. Oh, di mana? Warung Jarang. Komunitas Vespa mana? Isis. Oh, itu Sukabumi. Mantap. Lain rada iya isi Esna 2 itu mah. Oh, Esna 2. Lain Isis eta. Oh, iya. Lain pan batur mah apa teh ISIS teh ukur ISIS anu belah hilir teh ning bahan itu Teroris sih. Lain. Teroris. Jadi beneran. Dia nggak hajat itu teh kayak. Nah mobil, mau Vespa. Mobil. Di Iraha Kang ikut komunitas skuter gitu. Di tahun beraha nu caritakeun. Itu neme sih abi. Neme ikut serta gitunya. Oh, sabari jualan oke gitunya. Kurang beri icalan. Sambil berbisnis ya, jadi tidak menghambat gitu. Keuangan pun tetap diambil. Ya karek ka dieu Kang. Ka 3 bulan. Kumaha suasanana? Lumayan lah. Lumayan. dan ada panas unggulnya. Beda jeung Sukabumi wajar lah. Sisi laut panas ge. Non masang ngambil komunitasnya ke Vespa gitu. Soalnya pan motor-motor klasik kan selain di Vespa teh sebenarnya Sega CB atau Atanapi naon gitu. Kunaon masang Ikut gitu kunaon hayang ikut kana Vespa Vespa gitu, teu kana komunitas motor nu lain gitu. naon sih nu bedana Vespa gitu pan abi mah orang awam gitu anu teu terang Kana komunitas skill gitu. Terutama resep ya solidaritasnya tinggi. Resep orang tuh Resep. setelah ngajiwa. Ngajiwa. Jadi lamun misalkan pangi jeung saurang mau Vespa gitu. Jadi dianggap dulur gitunya, saling bantu. Jadi saling satu sama lain. Hiji Vespa banyak saudara itunya. Ini nama. Satu kata Kang untuk acara yuk PLPJ. Jaya. selalu. Bener Kang. Jeung Bapak jeung kakang saya. Pak Aseh ternyata. Barudak yeuh Pak Aseh teh. Di komunitas mana kan? di komunitas SIK Kelapa Nunggal Kelapa Nunggal di Sukabumi Utara. Wih, jauh. Nya Sukabumi, loba Sukabumi. Tadi Parung Kuda ya nah. Tadi teh naon VIP atau naon? tetanggaan yang VIP Oh, tetangga. Di itu di Iraha di malam mangkat jam 12 jam 12 ngajak nyampe tadi pagi rombongan. Yuk rombongan nak. masih Upaikan tangan Anda, kamera. Kang, ke pan
komunitas teh lo banyak. Ya, Komunitas motor teh. Kunaon akang milih komunitas Vespa. Tah eta. terutama di Vespa solidaritasnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Terus nanti Tahu dehnya. Cumur ada kunci pangang lah. Gimana, Pak? Tahu lo yang milih Vespa? Karena di Vespa itu udah bagaikan langit dan bumi lah, nggak bisa dipisahkan. Kita pegang Vespa itu mengajarkan kehidupan yang sebenarnya. Di Vespa ada segalanya. selain berkomunitas sambil usaha oke ya. Iya, sambil. Usaha. Goreng tempe bala-bala. Goreng tempe bala-bala. Iraha digoreng lah ya. Wisata sambil usaha. Piknik sambil berusaha. Tong panik, hayu orang piknik. Betul sabah. Dari Akang ya berkecimpung di dunia Vespa. Apa sabar alami? Di tahun 2008. Udah pada 10 tahunannya. Ya. Lumayan. Mana wilayah perbedaan? Mana wilayah perbedaan? Di antara Vespa. Di antara Vespa ngomong jongkol ya. Untuk PLP-nya yang ke-7 luar biasa. Mantap. Pokoknya perbedaan bukan namanya. Satu kata untuk kegiatan hari ini. Happy Bareng! Jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube Kinang Project. Jadi sahabat Kinan usaba beteng kekurukan. Jadi ayeuna urang jeung si Jenil ye arek ngabaso. Bener teh Bang? Baso geus hadir. Terus Karena kumaha, basonya sudah hadir, sudah nampak di sini di hadapan kita. Waktunya kita makan. Sausan wa. Saya keluar wa. Saya keluar. Atuh Cerot. kurang meureun Cerot. etana. Cerot. Heup ya. Beting. Ya, kecap. Manis. Bisa penting. Nah, ulah po senok, sendok. Gitu berarti kira kapuh. Gapuh. Teu kitu oge wa. Garpuh. Ana orang aduk. Kayak orang aduk lah. Baso. Kawitanya, si kawitaeun. Dari kapan Abang berkecimpung di Vespa? 2001. 2001. Berarti dari Hitung aja nih. lama lah. Malam 2001 sampai sekarang 2000 berapa? 20. Akhir. Ngomong aja dari 2001 sampai 2000 ini. Itu lihat ke kamera tuh. Kenapa Abang pilih komunitas Vespa? Kan banyak komunitas lain ya Oh selain no, Vespa. yang lain no. Kenapa alasan Abang ikut komunitas Vespa gitu? Asik. Iya Satu asik, satu asik, terus Dua solidaritas. solidaritasnya. Terus apa lagi Bang? Mungkin komunitas yang lain kalau lihat Vespa mogok Ya. motor Jepangan apa Ya, mati di jalan ya, nggak mau bantuin. nggak mau dibantuin. Kalau kita bantuin lah. Kalau Vespa itu kalau misalkan ada motor yang mogok dibantuin sesama Vespa. Enggak, males. Usahin. Vespa gua mati. Tadi Vespa gua mati di tanjatan. Kagak ada yang nolongin. Sakit deh. Gua benci. Gua benci. Kagak ada yang nolongin. Ya. Sampai gua keringetan. Dorong motor gua. Kagak ada yang nolongin. Mungkin itu ujian, Pak. Cuman gini doang, goceng. Pasti gua tolongin. Kalau ada Vespa mogok, kalau gua masih bisa bantu ya gua bantu. Kalau enggak, Dari apa? cari dari. Ini dari komunitas mana, Bang? Kalau gua independen. Independen apa? Independen mana? Dari daerah mana? Tahu ya? Jakarta. Jakarta, Selatan. Aku Aceh. Aceh.
Dari mana yang paling jauh lagi? Pandeglang. Pandeglang. Nih. Mana lagi? Ini. Kira 2. Kiara 2. Kiara 2 mana? Maroke. Labuan Ratu. Wah, mantap. Papua, ada Papua. Ini Papua. Ya. Oh, berarti berkumpul semua di sini. Acara ini Silaturahmi. Oh iya. Jadi acara ini dirutin setiap tahun sekali. 1 tahun sekali apa gimana? Cuman waktu itu kan kita yang ke bumi apa sih namanya ini? PJ. LPJ. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang ke-7 kalau nggak salah. Oh iya tuh yang ke-7. Kita ke-6 ya? Ke-6 gua waktu. Di Sukabumi acaranya tahun Iya. kemarin. Iya. Sekarang di Tegabuleut. Di ujung ini. Di ujung ya. Gimana suasana Tegabuleut? Mantap. 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 Suasana mantap. Lokasi bisa Ah. nggak kayak yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin ngadain event Vespa gini tempatnya tahu mulu muka gue jelek. Jadi ini mah banyak suasana pemandangannya gitu ya. Mantap. Dari medannya mantap. Mantap ya. Yang penting nyot. Nyot. Yang penting nyot. Nyot. Udah. Besok kita bikin nyot independen. Ya udah Bang, makasih buat waktunya. Iya. Mudah-mudahan acaranya sukses ya. Amin. Amin. Satu kata buat acara ini. Satu kata. Buat Satu kata. acara Pate Penglaut. Patepang Laung. Pate Penglaung. Gue doain biar sukses semuanya. Biar tiap tahun ngadain acara. Yeay. Makasih. Sukses panitia.